Doma ari sia iraha payuna koplo. Doma iraha payuna maraneh doma aing teu boga duit doma aduh. Ieu sia teh meneh ya. Doma ari sia iraha payuna atuh aing teu boga duit ya. Jam sabaraha nya teh waktuna gibah arek gibah heula ka kana tetangga. Haji aya gitu. Haji kredit. Ye kredit. Ngesian moal. Haji. Kemarin kasih emak coba. Ucu, ayo gosip. Ieu kakak, mak dia lah. Sok aja. Nah, mah tapi, ieu budak tetangga teh di dinya. Reuneuh ieu. Sabaraha bulan reuneuhna. Heuh teuing da kan kamar ieu teh kan kelulusan sakolanya. Nah, ayeuna teh abang sampe geus orokan geura. Leuh karunya teuing atuh mah ku urang mana? Heuh urang ge teh apal di. Cenah mah urang dieu keneh cenah. Keun bae lah da batur mak, batur saurang-urang we. Cobaan si emak. Mak. Mak kredit yo, rek ngeusian. Mak. Kredit. Kamana jelema teh eureumeuh gareblek kitu. Nyok kabur meureun. Coba. Mak. Kredit. Kredit deh itu. Kasaha urang mah teu boga. Eta kasih emak bisi rek nganyuk naon ieu loba pilihan. Barangna halus. Manuk maha cik neuleuh. Hari ieu. Heeh. Mama moal nyokot nah buka Tingali ento oge sautik deui. Tinggalin heula. Sarung Joda Akbar. Sarung Ieu Raja Ismail. Oh, Ismail deh. Sajadah, ini sajadah terbang. Oh. Naon teh Ratu Aladin. Iya saya Pak Gajah tadinya. Ini cap Isa. Cap Cimbi. Iya nah dia. Di kaos, ini kaos kaki si Udin ke sekolah. Oh, heeh. Tadi sholat si Udin. Mau nyokot nama coba hutang kemana teh? Baik. Di kredit kan ya. Sabarahannya? 150. Sajadah. 150. Nah, dia. Di eta di 35 mah 35 ya. Sudah kualitasnya ge halus. Itu gak halusnya, tadi halus. Mama neng atuh mama neng. ya we tah. Jadi nyokot sarung. Sabarahan enggak tuh nyokot geus mahal 100. Tuh, denge 100. Iya tuh mah 35. 80 ya. Kredit Tong di antong Butuh atuh mah. udah mahal sih atuh. Oh iya 70. Capek 10.000. Nah, Nah emak itu ke Udin salah. Ini naon ieu? Sarung Joda Akbar. Uluh, gede kieu geuningan nya. Kan Joda Akbar. Heeh, geuningan mah tempo gede teu. Cuma pangosna 200 benten. Ah, enggak saya mah tong. Ya tuh, iya akan di nego tawar. 60. Saya sekedik 10.000 deh. 70. Iya. Betul 40. 70. Kan sampai 10.000. Cuma 70. Oh iya. Ini mahal, dia 55. Kredit, aku beri mak Joda tuh bahannya gitu. Tuh kalau sana kos kalau biasanya sama bodoh di Bang Dagang. hari basah nanti. Bare di sakat ke mana neng? Mana neng, mana bawa pentet tidak boleh. Tinggalin sih mah teteh gitu teteh Nindi itu. Yuh, anjir. Aja di dia mah yang positif anyar, no. Iya, gimana ya? Ya kasih. Terus sih. Samari teh ya. Lain samari teh ya, kata duit mah. Oh, kasih. Tina teh ya. Bukan sama tang kana gabi 20. Orokan enak teh. Mainnya orok. Lain karek lulus. Kan terus. Oh, kan kamari teh lurusnya. Tapi keren. Ayeuna orokan teh. Eta orang mana lagi? Orang dieu keneh cenah mah. Gua mamur mamang naon. Heuh pasti atuh ngaran lagi kolot. Ada tamu tak masih Udin pengenahan udah batu.
Sahur mama cuma cuding geus gede nama. Jeung cudingnya sekulin wae namanya kemana oli nate begian. Beger. Kita kaki mual, mama neng, seperti nyai. Joda, gitu, bade. Pek mantep. Baru tuh mama. Pakai itu. Wah, iya, pakainya si Udin. Nah, lanjut geus. 20. Sebawa duit mate. Ma, 20 kan emang 20. 10.000 atuh. Habis 20. 15. Oh, 15 bayar. Anjingnya 10.000 sok. 500 mana. Ya 70, sekarang 15 jadi salapan. Dia 80. Oh, tak itu atuh. Coba tinggi sing payu sing banyak. Ieu cenah. Kemarin ieu teh cenah mengate nyeri betul mulus cenah. Tah pas di bawah teh malah orokan gila. Nu ngate puang siang nya Pak mah. Tapi dekat ciri gede. Udah kan awakna gede teh ya. Sama mama neng mobil dengan Bu Haji. Pelit emang Bu Haji pelit mama neng. Pelit pisan. Kemarin juga dia numpas minjem 1.000 teh tadi berenya. Malah digorengnya. Ada teh geus meuli mobil kan mobil anyar. Lambor. Bilangnya Orang nyumbang. Ada teh. Nggak sawah mana? Itu hajinya. ada ya. Mama neng. Cuy, yuk, kayaknya hotel iya teh. Dituli mama dalam nu kieu bahan lagi iman mahal teh ya. Cing tuang kreditna bodoh. Belegu. Namanya kurang lebih TKD itu mana Kalau 15 kali. Padahal mah dituli mama eta mah nu garoreng iman nu alusna. Eta tukang kredit mah bodoh-bodoh teuing heuh. Bisa ditipu. Tapi untung we nya urang bisa ngayekeun. Lumayan mana balik ke leuh sudah bisa ngandahar. Ayo ah. tidak balik barang Ih, sama rukna aing teh hadenge meureunnya udah mah ngadenge. Sok kitu da ih sungut mah neng mah. Aduhkeun. Lapar kemana sih emak? Kemana? Itu lain sih emak mirunan. Oh. Ieu teh teh hurung-hurung wae, hurung kurungna saeutik. Ieu teh mah hurung-hurung wae. Lamun aya gelap mah jeder we ka dieu ka teh hurung meureunnya nyagur. Oh gitu. Mak. Eta keur naon? Ieu mah ieu keur mirunan, ceng teh ieu wae teh hurung-hurung wae. Nek ka mana maneh? Hayang dahar eta emak dengan sanggudi mah. Tuh aya tuh ditu tuh semur batu jeung pepais bancet di ditu tuh. Engke tong dibakeun heuh. Mage can dahar, karek menang bieu ngulu teh jeung mais. Pepais bancet. Karesep urang. Ane pula aya pepais bancet. Batu ka makan pula. Ih, sok ngindo pisan maneh mah Udin, sakit udah jeung pepais bancet oge. Juk kita dahar juk, engke sasakeun mah. Heuh, gigi menit teh hurung-hurung aing mangaralkeun da. Aluh, kumaha nya? Kan ayeuna teh ieu nya datang kredit. Kumaha nya? Jika duitna can boga di bae kumaha engke Bismillah. Mudah-mudahan ayeuna loba nu nganyuk. Bakean gitu. Si emak teh nganyuk sarung joda. Ujung kopea. Ya kitunya si emak. Mudah-mudahan alaya we. Lumayan keur dahar. Bismillah. Jaja deh mah. Kiridit. Bahaji mah beunghar eueuh wae di imah nyaho nyemput mah. Kamari eueuh, ayeuna eueuh datang. Si emak we. Ma naon eta? Bayam.
Lamun aya tukang kredit, bedakeun mana ka pasar heuh. Rek naon mah ka pasar? Rek nyumput. Nyumput ku naon? Mat buka duit tukang kredit engke ka imah. Meureun wing teh tangga bohong meureun. Bae gana ngerepeh. Ay ieu mah bohong lagi demi kolot menang pahala ieu ngabantu kolot. Ujang aya si emak. Da aya. Mana? Mak tadi ke pasar. Itu saha? Nih geblog teh nyumput di pipir. Boga ide euy. Heueuh tadi ke pasar non patapung di ditu. Eta cek si emak cenah anu ayeuna mah ku Ujang cenah dibayarna. Nya. Ku Ujang. Bener si emak mah. Aing Mak, kumaha mamanya uing titah mayar teh setoran. Juri garis sia blok dibejakeun lamun aing teh keur nyumput kapangiheun atuh kehen. Nyaduh. ningan emak aya. Tas euy.